Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Angkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji anu ti Cipocok nu parantos masihan hikmah-hikmah maulid. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan panjang umur, pasihan kakuatan, dipasihan kalaluginaan. Oge bil khusus pisan ka ketua panitia pembangunan masjid berikut wakilna, berikut sekretarisna nu aya di sisi kenca kaula nu geus berbau kadaluarsa. Urang doakeun panitia pembangunan masjid anu teu dirobah-robah, masjidna geus jadi atuh nyanana ge embung diturunkeun deui. Hayang terus bae masjid geus anggeus ge hayang jadi panitia bae geus terus. Kajen kena datang ka kuburan. Di belah katuhu kula ge aya ieu panitia masjid keneh seksi konsumsi Haji Muhammad Bahar. Alhamdulillah. Karumpul kabeh di dieu berikut Bapak Lurah, katingali aya polisi, aya abri. Alhamdulillah nyana geja jelema keneh meureun nya milu muludan jeung urang. Terutama panitia penyelenggara PHBI nu alhamdulillah malam ieu malam pertama maulid di Kampung Cilongok City. Alhamdulillah malam ieu di Cilongok dihadiri ku satu orang Aceh. Ialah Bapak Putra
kedua Rajib Gandhi Pandi, ketilu Haji Supendi. Alhamdulillah tanpa diundang datang babari apa guys. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah malam tanggal 2 ieu urang kumpul di dieu dalam rangka ngagungkeun ngamulyakeun kana dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu Kangjeng Nabi teh kasep na jelema barang neuleuh ka dieu pang joren. Jadi hari ngadege Kangjeng Nabi kasep jasa barang neuleuh ka dieu ya Karim. Aduh, potongan. Lamun Kangjeng Nabi mah akhlakna mulia-muliana. Quran ngajelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Mun hayangnya Quran lempang Kangjeng Nabi. Barang deuleu ka dieu pang robed-robedna. Tah ieu kukula dibabawa gitu robah-robah. Kieu asana datang ka paeh kieu bae jangan mah. Geus kajeun lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula lamun neuleuh Haji Pendi teh inget ka dongeng anu ulang tahun. Aya nini jeung aki-aki umur 90 tahun ulang tahun. Asal Haji Pendi mah inget ka dongeng eta. Ulang tahun dihadiran ku anak incu cicit kabeh. Masya Allah atuh peserta anu penghadir ngaranna ge ngariung ieu. Araya kabeh. Haju dansa deui. Biasa dansa nini jeung aki-aki. Biasa. Dansa teh bahasa mana eta dansa? Main kencang-kencangan gitu. Ih, nyana biasa make my darling segala. My darling. Aduh, I love you my darling nini eta. Geus beres teh ditanya ku peserta. Ki, ini ai tadi my darling teh emang naon artina? Ih, teu nyaho. Ki ai tadi my darling naon? Teu nyaho cek cenah. Teu nyaho. Ditanya Nini teu nyaho, ditanya si Aki teu nyaho. Eta bisa my darling gitu. Itu my darling teh gara-gara si Nini bae nyebut my darling geus Aki ge nyebut my darling. Maksudna naon maksudna ieu tah? Teu ngarti cek nya teh. Barang didesak bae poho ka ngaranna cek nya. Cek Nini aing ka bapa sia poho ngaranna. Cek bapana ge aing poho ka sia ngaranna. Orenganan parikun. Jadi eta pikun dan anu sok ulang tahun teh jelema pikun. Pikun tah maningan muludan mun muludan kieu ieu ngaranna jelema bener. Ieu Haji Pendi kolot-kolot ulang tahun goblok ieu mah. Masa kolot ieu ulang tahun? Coba cekel irungna pikun teh sih. Pikun di Cilongok mah eueuh ulang tahun eueuh. Eget hiji 2 3 4 5 genep. Eta pikun ngaranna. Nah, malam ieu mah urang maulidan. Mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus perjuangan Kangjeng Nabi sekaligus wafatna Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam nu urang harapan urang ku ngayakeun maulidan ge mudah-mudahan urang engke di akhirat diajak ka surga. Wah, Dul Gani amin. Oh, potongan sia mah Dul. Mana? Jana yang ka surga Dul Gani. Jadi tapi jana Jumaahna mah dihareup ngan nundutan bae. Ieu Dul Gani. Tah jadi sakali deui harapan urang mudah-mudahan jaga di akhirat diajak ku Kangjeng Nabi ka surga. Sebenerna ye cek Kangjeng Nabi urang geus ngabogaan imah di akhirat. Imah di akhirat geus boga. Cek Kangjeng Nabi ma min abdin illa walahu baitan. Teu aya hiji hamba, hiji jelema kabeh kecuali nyana ngabogaan dua imah di akhirat. Waduh mantep jasa. Baitun fil jannah wa baitun finnar. Hiji imah di sorga, nu hiji imah di neraka. Mudah-mudahan Haji Pendi bisa ka imah nu itu. Nu mana? Aya dua imah. Urang kabehan ngabogaan dua imah jang balik urang. Hiji imah di sorga, nomor kedua hiji imah di neraka. Urang ge boga rarasaan ieu kira-kira mun balik ka ditu ka akhirat, ieu urang bakal cicing di imah nu mana geus boga rarasaan. Geus boga rarasaan, ieu kira-kira ieu mah unek nanya bae ka jamaah. Mang Haji Pendi mun balik ka imah nu di sorga apakah imah nu di neraka? Tuh. Neraka cak Haji Adang neraka. Jadi geus diprediksi ku batur ge ngaji. Geus diprediksi. Nah, lamun disebutan hiji-hiji eta teu bagus, mendingan urang bae kuari mah nyekel diri urang. Aing sih mun balik ka sorga ka akhirat kira-kira imah aing nu mana ieu anu bakal didatangan. Apa imah nu di sorga, apa imah nu di neraka. Urang geus boga rarasaan sorang. Sebab anu bakal balik ke akhirat nu bakal cicing di imah sorga mah hiji jelemana tilok boga HP. Tah nu tilok boga HP bakalna cicing di sorga. Nu boga HP berarti kan hiji deui. Sama ngaji mau HP ente coba kalau keluar ke coba udah suka bohong burut ya. Oh, sebab sama jaringan teu beres sampai mah. Tah, eta ciri da eta be. Kadua di imahna tilok boga TV. Tah eta bakal balikna ka imah nu sorga. Lamun anu boga TV eta ka neraka. Imah nu di neraka. Dul Gani boga TV teu? Boga tilu. Wah, Masya Allah, tambah jeung anak incu berarti. Ya, teu aya hiji jelema kecuali ku Gusti Allah geus disadiakeun dua imah. Hiji imah di sorga, nomor kedua imah di neraka. Terserah urang kuari nu urang bakal balik ke akhirat apakah deka imah nu di sorga apakah deka imah nu di neraka pilihanana ayeuna sok dirage ngan anu kumpul di dieu mah pasti ka sorga kabeh. Iya atuh ieu pan urang cinta ka Kangjeng Nabi ngan paling ge angel ka sorgana. Mampir-mampir heula Haji Bahri mampir di warung kopi. Haji Masuri mah kong mah angel batur geus datang ka sorga nya encan. Haji Masuri keliling heula sebab di dieu nya sok keliling we pan. Eta angin geus ditarajakeun ku Dul Gani ge uwi ka mana uwi.
Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun jelema anu bakal jadi penghuni surga nu kuari ngabangun imahna dirapih-rapih dibagus-bagus. Jelema anu iman pasti balikna ka imah nu di surga. Amal mukminu payabni baitahu bil jannah. Anapun jelema mukmin bakal ngabangun imahna di sorga. Jadi orang kuari kumpul di dieu teh sebenarnya ieu teh lain kenanan keur ngabangun imah. Keur ngabangun imah di sorga. Aju urang kepenting tahajud, eta keur dirapih-rapih tah. Keur dirapih-rapih. Ulah tutungkul tahajud tilok. Tahajud tilok. Aing heran di jelema ieu. Aisal atuh kikian bae bener-bener. Masya Allah. Geus puguh pondasi-pondasi dem eta salat 5 waktu teh. Terus ornamen-ornamenna eta adalah puasa-puasa sunnah. Senin Kemis. Tah eta ornamen-ornamenna puguh salat duha babeh eta keramik granit lamun salat duha na 2 rakaat eta mah keramik ikad lamun 4 rakaat na ieu mah esedza lamun 6 rakaat eta marmer Padalarang lamun 8 rakaat Karara Haji Pendi Karera. Itali istimewa. Terserah urang kuari ngabangun keur ngabangun imah diserahkeun ka urang. Jadi engke ulah kaget lamun urang ka sorga. Ih masa ieu nu bagus ieu mah bagus. Oh ieu mah imah Kiai ti Cipocok ku pantes. Ieu mah Rajib Gandhi Rajib Pandi. Oh bagus. Ieu saya ieu lurah imah lurah bagus bab lurahna bageut. Ieu nu kentengan imah nu Haji Rusdi. Kentengan. Ieu nu eod dia ieu Haji Masuri. Nya eod nya eueuh jelemana ka mana ieu. Jadi dibangunna kuari ku urang ya Allah ya Rabbi. Nu mantak para aulia Allah wanian tapa di dunia jenting teu dahar ge asal ke di akhiratna rapi jenting baju teu pati mewah ge asal di akhirat ka jenting teu boga kendaraan ge asal ke di akhirat ku hari dibangun terus wanian nya nama mentang mata ti peuting maca Quran teu eureun-eureun maca sholawat zikir moal kebal ieu urang hirup di alam dunia teh moal kebal dulur urang nu kira-kira bakal panjang umurna Jaenal teh Jaenal babaturan Haji Munjir tah babaturan Haji Munjir babaturan Haji Rusdi geus ti heula Jaenal geus kieu bae di gara ka dieu di mana Haji Uwi Jaenal geus ti heula tuh. Masya Allah nu ngarora keneh kunyana ge di deuleuan bae ieu kuna karumpul di dieu aya naon cek Jenal teh oh muludan sakit ngadengekeun teh kuburanna deukeut eta di dieu da deukeut eta itu saja oh Haji Bahri tah ieu ke di deuleukeun moal kebel urang Masya Allah karim geura bangun ku urang imah jang urang bangun ku urang supaya rapih urang lamun ningali BSD bangunan kabita lamun urang di modern ningali kabita di Kelapa Gading aya nu laporan kamari ieu ngajual imah hargana 40 miliar minta doana cenah kiai ieu imah dijual sabaraha hargana 40 miliar oh cek ulah teh mun dijual ke Haji Rusdi mah mantep ya 40 miliar batur mah ngajual imah teh. Nah eta kan di dunia kobo di akhirat bangun ku ari ku urang ulah asa-asa
urang bangun melalui hijrah minal ma'asi atau minal maksiat ila taat. Hijrah ya Kangjeng Nabi teh kapan diutus ku Gusti Allah di Mekah. Lahir di Mekah, diutus di Mekah 13 tahun cicing di Mekah. Kemudian pada tanggal 13 September tahun 622 Masehi ya hijrah ke Madinah. Mantak hijrah teh mun dina fikih hijrah teh pindah min daril kufri ila daril Islam. Tapi di manaan ku ulama panjang hijrah teh. Urang mah hijrah teh kuari mah geus bae hijrah tina maksiat kana taat. Mulai kuari mengenal Kangjeng Nabi teh sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian Kangjeng Nabi teh adalah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Melalui petunjuk Kangjeng Nabi urang setelah nyaho aju nuturkeun. Wah, mantep. Teu percaya ka Kangjeng Nabi cilaka dunia akhirat. Loba jelema nu teu percaya ka Kangjeng Nabi di duniana keneh teu percaya ka Kangjeng Nabi cilaka. Ulah teu percaya ka Kangjeng Nabi maksiat bae kana aturan-aturan Kangjeng Nabi tu NTB. Tu Palu. Eta maksiat ka Kangjeng Nabi, aslina ka Gusti Allah. Mantap kula sok meringkak bulu bela mun di Cilongok kadenge aya nu mabok meringkak bulu. Cilongok aya nu zina. Barang diteliti aya mah aya tapi lain urang Cilongok. Nu mabok teh alhamdulillah, barang teliti tetep kudu neliti. Coba urang Cilongok lain. Oh lain. Ngan anu ngajual nama urang Cilongok. Leuwih parah tah kos kitu. Tah ieu sih ada ieu ya. Urang ieu salah setik gempa, salah setik angin, salah setik banjir. Ulah mengundang bendu Allah. Urang hijrah coba kuari hijrah minal taat minal maksiat ila taat. Di jero hate urang bae ya Allah ya Rabbi lamun Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah, lamun para sahabat hijrah ti Mekah ka Madinah nyalametkeun agama abdi mah endek hijrah tina maksiat kana taat. Sakitu bae geus. Tuturkeun petunjuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun nuturkeun Kangjeng Nabi hampang, ulah nuturkeun anu teu akur jeung Kangjeng Nabi. Boro-boro muamalah munakahat jinayat. Salat bae lamun akur jeung Kangjeng Nabi hampang. Hampang aya jelema salat tapi teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi takbirna sababaraha kali. Sholli Allah sholli Allah usolli Allah. Aya anu ngamakmum urang Arab. Cuk urang Arab da di Arab eueuh nu salat kos kieu ye, tapi barang ka Indonesia loba. Kageteun urang Arab. Sakali deui sia teh jadi ku aing tarik sia. Cek urang Arab. Bener bae ka 4 kali 5 kali Allah. Ditarik kan. Mundur. Urang Arab ka hareup. Langsung. Teu usole deui cenah mah guys. Langsung Allahu Akbar. Hebat urang Arab. Nyana nyileuk anu tadi teh. Sakali bae cek cenah teh. Aya takbir sakali ngomong. Teu beres urang Arab. Siapa sahabat deui. Eta karana ge jelema barodot teu nuturkeun Kangjeng Nabi nu pertama bae teu beres, nu kadua teu becereg. Jadi atuh geus bae mantak ngaji, jelema nu teu ngaji mah kos kitu tah. Lamun ngaji bahkan hampang nah. Teu kudu hese-hese ja Allah maneulekeun bae jeung nu ngagerakeun urang ge Gusti Allah. Mantak teu kudu hese-hese. Ulah usolli. Aya deui usolli far. Kebenaran di tukangna Ki Ja'far. Hayo. Par deui. Kita tadi aing di tukang. Tentulah lain salat. Pasini. Nah iya kudu nu bener salatna, kudu sesuai jeung aturan.
betul jual beli atau kudu sesuai jeung aturan orang lamun jadi karyawan kudu sesuai jeung aturan dagang dan lain sebagainya geus diatur ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang hijrahkeun tina teu bener kana bener urang hijrahkeun tina maksiat kana taat urang hijrahkeun tina anu tatadina kurang khusyuk kana khusyuk urang hijrahkeun hate urang nu tatadina kurang yakin supaya yakin ka Gusti Allah niatan mantapkeun ku urang ka Gusti Allah hijrahkeun hate urang masya Allah kan gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah lamun tadi Kangjeng Nabi hijrah nyalametkeun agama para sahabat hijrah nyalametkeun agama bari bayangkeun ku urang hijrahna lain sakadar hijrah imah ditinggalkeun lahan ditinggalkeun pamajikan nu embung milu lantaran beda agama ditinggalkeun anak ditinggalkeun hewan ditinggalkeun batur menyelametkeun agama datang ke hijrah masya Allah kari geus urang mah kuari mah hijrah bae tina maksiat kana taat nu tatadina urang ngosok ngahiji di kamar jeung pamajikan coba dihijrahkeun urang ngomong ka pamajikan neng tadi muludan tita hijrah wayahna nya dek ditinggalkeun heula ku kakak beda kamar heulanan kakak dek salat tahajud sorangan cek pamajikanna atuh teu naon Gus kitu masukan bae kakak ka surga kula ka ajab beuh budak tarariis asana ngomong kos kitu ti istap pamajikan urang salat Allahu akbar di kamar dipoekan kan ku urang jam 2 peuting insyaallah kakareke benang sarakata aya sorak koletrek ji naon sia eta jaenal boa wah geus pikiran kada jurig we pan urang mah aduh barang asyhadu alla ilaha illallah koletrek geus teu salam deui langsung ka pamajikan kare geussan kitu kan geus pan sakedeung amat aya jurig eta hijrahna sakedeung jasa hijrah teh boro-boro naon ku koletrakan bae urang mah sieun coba dimantepkeun ka Gusti Allah mantepkeun ka Gusti Allah urang hijrahkeun ku ari mata urang nu tatadina kurang bentak-bentakeun anu tatadina urang full nonton TV dihijrahkeun ku ari ya Allah ya Rabbi abdi ku ari deuk ngahijrahkeun mata moal pati nonton TV lah geus ku ari mah dikurangan tatadina 12 jam genep jam saetik lalaunan hijrah tah ngaranna mulai lamun teu ku urang moal bisa nah ieu bangunan imah teh ya bangunan imah ku urang ku ari bangun jang balik urang ke jaga lamun urang ku ari ngantepkeun salat henteu teh hijrah puasa urang henteu judi terus nah mabok terus naudzubillah min zalik wa min zalik nah ieu lamun balik urang bakal nyaba ka imah nu di neraka sing hade eta geus disadiakeun ku Gusti Allah ornamenna ge bagus kalajengking imah nu di neraka mah orai koros oh namda bari haji pending geus boga orai koros mah kuari ge tak ieu jang balik urang persilahkeun kuari urang bangun jang balik urang ka akhirat di akhirat itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sing hade urang hirup di dunia moal lila geus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi tinggal kuari urang hijrahkeun mantepkeun kuari ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul pake aturan-aturan Kangjeng Nabi sakitu dina malam ieu urang ngayakeun maulidan nu tadi kula ge ngahadiran ngadengekeun geus luar biasa lobana kula mengan sakadar nambahan-nambahan bae ge lamun aya waktu malam ieu urang ngamimitian
di dia ke malam Senin di mana? Isuk kan malam Senin di Mah Haji Uy. Wow, malam Senin isuk. Malam Rebo. Ayo guys. Ya pengaturan lagi tilok bebeja ya kakula ieu. Apa ya? Tilok mengatur lagi aturan melapor. Lapor malam iri malam itu henteu mun can ditanya can ngajawab. Masya Allah kari boga sekretaris ku kieu-kieu teh. Ya sekali deui urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere mantep keyakinan urang ka Allah, mantep keyakinan urang ka Kangjeng Rasulullah sehingga urang dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah, bere cinta ka Kangjeng Rasulullah, bere cinta ka ahli-ahli bait Kangjeng Rasulullah, dibere daek ngalaksanakeun aturan-aturan Allah sehingga urang jaga di akhirat dihijikeun dibarengkeun jeung Kangjeng Nabi urang di akhirat di sorga Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ya dicukupkeun ke urang sambung deui malam Senin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.